tidaknya Iya Ayla. arurang bade ayeuna arurang bade ka Bandung Creative Hub. Dadah. Dadah. Sampurasun sadayana. Patepang deui sareng kelompok hiji dina segmen GoVlog. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Jadi ayeuna abdi sadaya nuju aya di Bandung Creative Hub. Nah, bari naon sih arurang di dieu? Aya nu bisa tebak teu? One hour later. Saya nu terang, nyantos, tuturkan arurang yuk. Sampurasun sadayana. Jadi di dieu abdi sareng kelompok tujuh sareng Teh Risa Saraswati. Nah, di dieu kelompok abdi bakalan ngobrol-ngobrol sareng Teh Risa ngeunaan biografi sareng kumaha sih perjalanan karir Teh Risa. Wilujeng sonten Teh Risa. Wilujeng sonten. Nah, kanggo ngawitan ieu wawancara, Teh Risa tiasa ngawanohkeun wasta, kawin di mana, linggih di mana, sareng dibabarkeun di mana. Tepangkeun Abi Risa Saraswati. Abi lahir di Bandung 24 Februari tahun 1885. Abi ayeuna teh sebagai Abi ge teu tiasa pasti pisan bahasa Sunda, tapi Abi ayeuna padamelan Abi janten PNS, penulis buku, YouTuber, sareng kadang-kadang nyanyi di band. Mohon. Teh Risa teh sekolah di mana? Sekarang aya pengalaman naon di sekolah teh kebaheula teh? Abi SD, SMP, SMA di Bandung, kedah disebatkeun teu kedah. SD di SD Perlumuan, Payunan Jalan Siliwangi, Stadion Siliwangi. Terus SMP 2 Bandung, SMA 2 Bandung, kuliahnya di Unpar. Pengalaman mah standar sih. Memang Abi seueur berkecimpung di vokal grup di SMP, terus di SMA ngeband, kuliah tos ngadamel album band, terus lulus kuliah damel PNS sareng janten host di Trans 7. Awalnya Teh Risa kan bisa di jurnal bisa. Janten tina buku-buku nu Abi tulis, aya salah sahiji bukuna judulnya Danur, eta diangkat janten film di tahun 2016 pami telepat. Tina Danur eta teh ternyata seueur pertanyaan ti penonton, Ari Peter teh saha, Hans teh saha nu dicaritakeun di film Danur. Kusabab seueur keneh pertanyaan ti penonton, janten Abi ngajawab pertanyaan-pertanyaan eta dina YouTube. Kawitna kitu. Dina YouTube janten ngadamel YouTube Junarisa. Tidinya ternyata berkembang dugi ka ayeuna kitu. Kenalan Teh Risa, ketika menjalankan karir nu juga Kebutuhan ekonomi. Henteu sih da memang dukanya Abi teu pernah ngarencanakeun itu ieu sih. Sadayana ieu we ngalir gitu. Di mana ada kesempatan Abi lebet tidinya gitu. Naon pencapaian nu pangagungna anu parantos Teh Risa capai? Pangageungna nya. Dugi ka ayeuna mah anu ku Abi teu sangki bakal kacapai teh karya-karya Abi jantan film sih eta. Soalna teu aya satacana teu aya kaemutan bakal jantan kieu gitu. Kapur-kapungkur tara memikirkan
karya-karya Abi bade diangkat karena film. Saya tuh terus nonton Jurnalisa edisi di SMA 3 ya. Oh, saya mun. Cuma kesan teteh nalika nganjang di SMA 3. Salares nama SMA tilu bangunan teh eta tos sanes bangunan nu asing kanggo Abi kumargi Abi kantos linggi lami di bumi nini eta bumina teu tebih ti SMA tilu janten Abi ti alit mapa ka SMP 2 oge mapa gitu janten sering ngalangkung janten tiasa dibilang mah tos teu aneh gitu sareng sosok-sosok jurig nu aya di dinya teh janten Abi ka SMA tilu teh sanes kanggo milarian jurignya sapertos ieu janten sapertos sanes temu kangen mun karena kanggo Abi mah aranjeunna teh sanes sesuatu anu dipikasieun kanggo Abi pribadi urang manusia sareng anu benten jenisna kitu nyata hirup sasarengan gitu janten aya nu tiasa diajakan ameng kok Abi mah janten ya resep we ayeuna kan Peter CS oge di SMA 3. Iya teh tos lebet karena pertanyaan pamungkas. Jantan kelompok badai nyuhunkeun pesen atau nasehat kanggo abdi kelompok sareng pamilon atau napi fans teteh anu nonton video-video teteh. Inti nama sadaya nu Abi capai dugi ka ayeuna teh ngageuleung gitu teh aya nu diprediksi satacana kapungkur Abi mung kapikiran janten insinyur kusabab Abi kuliah teknik sipil tapi ternyata nasib nyandak Abi ka seueur pisan jalan anu bercabang gitu janten aranjeun tong patah semangat sadaya hal anu teu mungkin tiasa mungkin di dunia ieu janten kada semangat gaduh mimpi kedah tapi pami tidak tercapai jangan menjadikan hal itu hal yang membuat kalian mundur gitu. Siap teh. Matur nuhun ya Teh Risa, ieu teh mangrupi salah sahiji kasupadan luar biasa bagi kuring sadaya biasa ngampol-ngampol sareng-sareng Teh Risa. Sakitu wae wawancara. Hatur nuhun. Hatur nuhun Teh. Sudah. Sampurasun sadayana wilujeng sonten. Jadi kumargi abdi sareng rencangan bade pendak sareng Teh Risa kanggo ngawawancara anjeunna. Jadi di dinten ieu abdi bade ngadamel cenderamata kanggo Teh Risa. Nah, rencanana abdi bade ngalukis Teh Risa di media talenan. Yuk diuningakeun cara ngadamelna.
Sampurasun sadayana. Akang-akang teteh-teteh. Ayo nge-rap tapi ya gini backsoundnya. Pipiriwit. Pipiriwit. Ini masuk